Bare embe tuh katinggal tuh ibu-ibu nuju dibuat nu dipanen tinggal itu. Tapi ilmu panen ge beda. Tenangnya ari tenangnya naon. Saya bare embe oh lah ini teh ieu mah siga naonnya ieu mah. Ini teh siga dan anu biasa terang mah itu komentar itu naon tapi ngarah penasaran taroskeun ka si ibu yeuh. Si ibu taroskeun. Sauranya tuh raoseun tapi agak iya seeutik paleur kumaha geus hujan. Geningan. Alah keke pemirsa ieu. Balaya embe ieu upami terang ari ieu teh. Naonnya ieu teh? Pare ageng tuh bentuk lagi kieu nya, bentukna ge tinggal. Siranek namina teh. Si ibu tuh. Pemirsa urang tepangan si ibu ya. Ibu ka ieu teh nah, ieu teh ngange etem ieu teh nya namina teh. Nah, henteu ku arit atuh. Atuh dah ku arit mah sesah, pare ageng ieu. Kayak ayu sesahna kumaha ngange arit? Panginten ieu mah murag, Pak. Oh, murag. Anu arit mah kan pare segon, jenten digebuk, dipuragkeun. Ari engke kumaha ngalaan ieuna dina ranggayanana kumaha? Langsung ka desa ieu mah kaheuluran. Kaheuleuran oh digiling teh ya. Jadi henteu kudu dikarokeul eta. Oh, lami oge nya mun dikitu mah nya. Nya maksud teh dikitu. Henteu, Pak. Oh, imah langsung digiling. Eta mah ditutu nganggo halu. Ditutu nganggo halu. Tapi bentukna ge baluner kieu nya ibu nya. Asa ieu. Jadi bentukna baluner asa ieu mah ningali ibu kieu benerna mah. Bulet mohon. Alah, tempatnya kisah. Ibu teh asup desa naon ieu teh? Kampung naon ieu namina ieu? Cisurada. Cisurada, desa Tenjowaringin. Kalau Salawu kalebatna mah Tasik. Oh, Salawu. Kabupaten Tasiknya. Oh, berarti ieu mah perbatasan Garut mun nya. Kabupaten Tasik. Oh. Ibu teh upami ieu teh naon? Timimiti ari itu ibu namina itu naon? Anu nya anu siga ipukan naon teh namina teh? Tebar namina teh. Pare kieu. Oh. Tapi meni dijanjang-janjang kitu ibu anu dialungkeun da sami atuh. Segon anu dialungkeun. Anu dialungkeun mah. Pami dialungkeun sesah nya anakna engke. Oh. Bade ditanurkeun teh sesah anakna. Kanggo pare kieu deui. Ari jangka waktu ticep dugi kapalnya sami sareng segon biasa anu sok ieu. Lami ieu. Sabaraha bulan perakirana? Ya mah bade 5 panginten. Oh, 5 bulan meunya. Segon mah opat sasi tos ka ala. Nah, atuh lain ngalih kana segon ngalah tereh atuh. Awon di daerah ieu. Awon da dieu mah. Ai pangna awon kumaha? Nah jalmina kitu nah kumaha? Nah kumaha ieu? Duka jalmina duka ieuna. Lokasina panginten Pak ieu mah. Lokasina. Tanahna ieu mah awon pami. Tapi abi mah ing palidinya ge teh teu pati hasil ku segon mah. Oh, berarti pemirsa ieu barea embe berarti merenya henteu sadayana segon cocok kana tempat di tempat tapi ieu mah khusus ka kanu karieu. Tapi mah ada bangkar, janten bangkar teh kirang cai pak. Oh. Lok jero. Lok jero ieu mah nya cacaka sesengkedan kieu nya. Nyanakan palena susah segon mah. Tentunya kudu kieu. Nuhun. Kada taneuh anu rada bangkar. Nganu tiasa mah bunya melak eta mah bae di sawah mana nu penting ulah tanah sengketa we nya. Diomongan tah mah sengketa mah. Dituang ada marawas atuh. Alah ibu hatur nuhun ibunya tos di ku abi tos diganggu nya. Alah si ibu
Ibu atuh mending ngange representatif atuh. Engke teh atuh Hah? suamina ke kamana cenah meuni gaya dek ka sawah oge. Oh, nya benernya. Nuhun. Aing nganggo lipstick mah. Ibunya ngiring doana ieu nya Nuhun. kangge MB official nya. Bisa anu bari diucapkeun ku ibu mangga atuh. Nuhun, mudah-mudahan MB official. Heeh. Mudah-mudahan tamih sukses, Amin. tamih lancar rezekina, Amin. tamih barokah sadayana nya. Amin. Amin. Tamih sehat, Amin. sing Amin. tambih barokah, sing tambih langgang lancar. Amin, eta amin. YouTube-na. Ya, atuh nubunya. Sami-sami. Oh, bari MB nami abi tos ngobrol sareng si ibu, cenah ieu teh anu disebut tebar teh. Tebar nya benten sareng pare atawa segon anu liana, pan anu liana mah diawurkeun ieu mah dibebeng-bebeng kieu gitu nya. Dibariskeun sanu di ieu siga nu deuk dibagi bantuan. Bantuan PKH. Bantuan teh PKH. Hah? Bantuan teh. Alhamdulillah henteu. Baraya MB masih di suasana Kampung Cisurada, desa naon itu cenah? Jawaringin. Tenjowaringin nya. Tuh, ieu suasana tinggal caina ngagulida gitu, tapi bersih. Kadang-kadang itu sok diange aribak, diange nya kebutuhan sedinten. Tapi bagi MB ieu abi ieu naon melang ieu. Saya semalang deui da geus terjadi ieu mah nya ngagubrak gitu teh tanggulana jebol. Tapi urang dieu mah baraya MB ieu aya akal. Dihalangan ku kai ieu ku kai siga siga gabiog. Tapi dihalangan deui ku plastik. Jadi si cai teh henteu nyebar ka ditu. Lancar we nuturkeun ieu. Alah ibutan ieu duh. Yang segera dibangun lebari ieu berkata lamun teh ieu mah ngobrol ka ditu atuh. Bisa ieu ge masih kena aya nu balocor-balocor. Da teu katampung teh ku ca ieu mah ku plastik mah. Alah. Bari MB ieu tuh. Katinggal aya nu nuju Taruang. Tuh katinggalnya di dieu. Kumagi geuningan di dieu mah bari MB kangge ngalembutkeun taneuh nya ngalembutkeun sawah-sawah teh ngan teu ngange alat modern seperti traktor gitu kan. Masih kan manual banget yang ngange pacul. Kan ngalembutkeun katanya sih ieu mah tangke deui. Aduh, kemana jalan ya? Aduh ya, alah. Ya. Aduh, sarapan ya bari MB tinggal. Alah, MBG. MBG. Nyangke mah kudu aya nya MBG pertanian. Kayak teh. Kayak abi nanya ka saya. Kayak Itu nu di juru tuh. hah? Juru tuh. Orang nanya nu juru anu pangrowogna. Iya, iya. Hah? Iya lah. Ieu heula we nya. Tuh. Orang kidul ieu mah nya. Kayak teh kan teh abi teh nguping teh ieu teh kalebet teh ti naon kampung Cisaruda nya naon? Cisurada desa Tenjowaringin, kecamatan Salawu, Kabupaten Tasik. Oh, iya mah kalebet Kabupaten Tasiknya. Tasik. Kayak apa itu ya betu maros teh kieu ya. Kan aya sawah nu sejen mah ngangge alat modern seperti traktor gitu. Tah hari ieu kumaha? Manual emang. Ku manual keneh. Manual. Oh, ku manual keneh ieu mah nya. Tapi Tapi nah make bisa ku manual paling emang canang ge atuh. nah, awon atuh di kayak ieu tekiateun ku traktor mah. Tekiateuna naonnana? Kembari ngahuah heula, hah? Dana. Oh, danana. Hiji laluhur gawirna, danana. Kedua, Sekarang kantos panen teh sesah di pami di manual teh. oh lihatnya bener, heeh, mata terasnya ieu mah ku paculnya. Pacul, sareng kumuning kana mah. Engke mah kumuning. Kumuning. Tapi asa tinggal muningna. Acan aya muning. Oh, itu aya tunjuk tuang bagi gitu. Bener, aduh, bener. Itu nu gaduh kebon macan ieu can dicanak. Kela itu atuh. Patiasahan teh model pacul teh meneh hiji ewang atuh jeung aralit. Sing ada mah atuh anu 4 meter. Aduh. Jadi ku eta mah ku sarea dipencugna gitu ngarah tereh we ngarah ngaringankeun
pada melanggar henteu ieu. Pemisata kan da ieu mah teu ieu atuh hiji teh. Pami agama kan anu kedul meureunna kumaha metodna nu getol. Ah teu dibawa Aya digawe. hiji mah kumaha we? Ah teu dibawa digawe. Kedul mah geus atuh. Ah, atuh nuhun bapak-bapaknya ieu anu. Sami-sami. Terus kawagel waktosna. Iya, da mantap. Biasa Atuh, hah? terbang heula. Atuh telat ngawaranana udah tadi mah atuh. Ah, pampana maling masalah ku era teh era ngeduk. Era ngeduk sia deui. Heeh. Terangan kau ini saya. Ah, eta itu tang ngadogan bahasa eta teh ayeuna. Karek bijil ayeuna. Tah udah tadi atunya. Nuhun panya sok sami. dilajeng terwangna. Mohon tah. Damelna sing ieu. Nuhun amin. Baraya MB tuh ketinggal si ibu-ibunya, mak-mak merenya itu. Damelna teh nyalira dikeureuy ku nyalira. Ting kunaon ieu teh duka meureun mehana. Ah ting teu apa-apa bahijana mah. Ngan ieu Baraya MB ieu. Abi mah saemut ka ibu abi nyalira duh Gusti Agung. Yah orang sampeurkeun ya. Kamu bisa mau orang bantuan. Setangkal dua tangkal mah. Lah mana ya jalan? Ada ya. Baraya MB ya. Depangan si emak hawatos. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mak dah mang. Alhamdulillah Bapak teh asuh di mana? Kan masalah tadi. Ih, mak itu sarumpaheun we abi teh. Di mana Bapak teh? Ke mak itu atuh meni nyalira atuh mak teh da mah teh teu miwarang. Ngeuleuh we pun anak nuju nganter seserahan. Oh, atuh seserahan anu nikah. Nu nikah. Aisyah abah ka mana? Ah, coba mata semua teh. Oh, terus teh aya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain mah Jangan gimana? mang haja abi nempangan emak katingal ti katebihan ku abi teh mah da mah teh nyalira gitu. Nya nah teu miwarang kanu sanes gitu. Nuhun alah. Ieu teh kagungan emas sadayana ieu teh. Dugi masuk kata Mas Isa anu pulang Jakarta. Dugi ka ditu emas sanes batasna. Setelah kalau pakai salokan salis saya buatin kene. Lain emak kiat keneh ieu tuh. Nah, tuh jangan sama ngelayan we mah teh. Nguat-nguat nyaliranya. Oh, ayo suku mah deui. Mas sabatar usia? Ada 84. Aduh, Allahu Akbar, terus 84. Mada teu abi mah teu aya nu umur 84 teh. Iya ge. Jarang ge ujang soalnya we mama rasa. Tapi mama geulis keneh ya. Kan tenang geulis untuk sampong teh huntu. Itu abi mah mana ngasiga dorok-dorok kacayan 84 teh. Aduh. Mah teh dulu namanya. Doakeun mah sing sehat, sing barokah. Nya, mah nu doana nya ti MB official. Amin, mah hatur nuhun mah kana pidoana mah. Katampi lahir batin ku abdi mah hatur nuhun pisan. Ya.